Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten Ibu ngawagal waktosna tepangkeun nami abdi Zara Sista ti kelas 10 IPS 4. Dinten ayeuna abdi bade ngawawancara pun biang ngeunaan COVID-19. Mangga Ibu tepangkeun. Tepangkeun nami Ibu Ise Setiawati. Mun. Ayeuna abdi bade tumaros ka Ibu. Kumaha numutkeun Ibu ngeunaan virus corona? Virus corona nyaeta virus anu teu katingali wujudna. Namun penyebaranna enggal nyebar gejalana dikawitan sapertos batuk-batuk, teras demam, pilek, tiasa nyebar lewat percikan air liur. Numutkeun Ibu naon dampak tina COVID-19 ka pembelajaran daring? Murangkali teu tiasa diajar langsung sareng ibu guru ngajantenkeun murangkali teh kirang paham ngartos karena pembelajaran. Anu katilu, sikap Ibu karena pembelajaran jarak jauh ngadukung atau henteu? Ngadukung margi upami teu aya pembelajaran daring murangkali henteu tiasa diajar tangtosna langsung teu paham, langkung teu paham karena pelajaran. Teras cara nungkulan dampak COVID-19 teh naon? Upami kaluar dibiasakeun nganggo masker, teras jaga jarak ugi ka bumi diusahakeun enggal cuci tangan atanapi nganggo sanitizer. Teras pendapat Ibu kanu sok ngalanggar protokol kesehatan teh kumaha? Kirang simpati kumargi aranjeunna eta tiasa janten menyebarkeun kana virus COVID-19. Anu terakhir Ibu, harapan Ibu ka payuna sabara COVID-19 teh kumaha? Nya hoyong saenggalna berakhir ical supados urang sadayana langkung sehat janten sareng murangkali oge tiasa belajar normal deui sapertos biasa lebet sakola. Atur nuhun Ibu kana waktosna. Nuhun sami-sami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.